Rasulullah SAW dalam kehidupannya tidak selamanya beliau itu melakukan hal-hal yang resmi. Tidak selamanya Rasul itu berperang, tapi ada kalanya Rasulullah juga melakukan canda gurau dengan keluarganya dan juga dengan sahabatnya, bahkan dengan umatnya. Banyak buku yang mengisahkan tentang kisah Rasul yang suka bercanda banyak. Salah satunya dalam buku yang jenaka dan yang bijak karangan Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab, cerita tentang sahabat Nabi bernama Nuaiman. Sahajang Nuaiman teh asalna tukang mabok tapi tobat. Bahkan namina Nuaiman tercatat sebagai mujahid karena pernah ikut berperang ketika perang Badar dengan Rasulullah SAW. Aya kisah lucu dina hiji waktu Abu Bakar Siddiq bade dagang ka negeri Sam. Abu Bakar teh bade nyandak dua sahabatna nyaeta Nuaiman sareng Suwaibit. Reka dieu Abu Bakar nyanak dua sahabat nyata Nuaiman sareng Suwaibit. Atuh Abu Bakar teh nyuhunkeun widi, nyuhunkeun izin ka Rasulullah, ya Rasulullah kuring bade dagang ka negeri Sam, bade nyanak Nuaiman sareng Suwaibit. Di izinan we ku Rasulullah teh. Singkatna carita Abu Bakar init ka negeri Sam sareng Nuaiman sarta Suwaibit. Ai Suwaibit mah dipasihan tugas kanggo jaga katuangan, kanggo jaga perbekalan. Da Suwaibit mah terkenal amanah, dapat dipercaya. Pas berang ketika Abu Bakar sedang berdagang dan ketika Suwaibit sedang menjaga makanan, Nuaiman yang tidak mendapatkan tugas lapar. Nuaiman teh lapar, atuh Nuaiman teh datang ke Suwaibit. Cek Nuaiman ka Suwaibit, kuring lapar ye cing atuh minta roti sa potong-potong wae mah teu kuat kuring teh lapar. Suwaibit teh amanah dapat dipercaya cek Suwaibit. Nuaiman hampura engke kuring arek nungguan heula Abu Bakar balik, engke urang daharna lamun geus aya Abu Bakar. Ari Nuaiman bereungeus teu kuat lapar cek Nuaiman cing atuh minta sagegel malah roti. Tetep Suwaibit teu mere. Cek Nuaiman ka Suwaibit, awas ya Suwaibit, ku kuring anjeun dibere pelajaran. Terus Nuaiman teh init ka pasar, neangan toko anu sok ngajual jelema. Zaman baheula pernah aya hamba sahaya nya. Neangan toko anu sok ngajual hamba sahaya. Keur kurulang kuriling di pasar neangan, papanggih we jeung toko anu sok ngajual hamba sahaya. Nuaiman teh atuh ningalian hamba sahaya anu rek dijual. Terus nanya ka tukang kanu boga tokona, ari hamba sahaya di dieu hargana sabaraha? Cek tukang toko teh di dieu mah hargana teh 100 tika 300 dirham. Terus Nuaiman nyarios, kuring bade ngajual hamba sahaya hargana ngan 20 dirham. Ngadenge kitu atuh nu boga toko teh hayang meuli, bahkan anu ngadege ge milu ngumpul hayang meuli. Da hamba saya teh meni murah-murah teuing. Terus anu rek meuli teh nanya kunaon eta hamba saya anu ku anjeun arek dijual teh meni murah-murah teuing. Cek Nuaiman ngajawab, hamba saya anu kuring anu arek dijual teh sabenerna mah sehat, gagah, ngan aya minusna. Minusna nyaeta sok ngagandengkeun, sok teriak-teriak nanti nyata kieu, kuring mah lain hamba sahaya, kuring mah jalmi merdeka. Tah hamba sahaya anu rek dijual teh sok ngomong kitu. Akhirna mah deal we. Nuaiman ngajual Suwaibit kanu rek meuli hamba sahaya. Dianterkeun atuh tah anu rek meuli Suwaibit teh ka Suwaibit, kabeneran Suwaibit teh masih kena aya keur nungguan perbekalan atanapi keur nungguan makanan. Cek Nuaiman kanu rek meuli tuh itu jelema anu rek dijual teh teu berpikir lama deui eta nu rek meuli teh terus newak Suwaibit. Bener we
Suhaibin pas ditewak nanti jujorokan kuring mah lain hamba sahaya, kuring mah jelema merdeka. Ari cek anu meuli teh cek anu meuli teh ganeng sia tadi oge anu ngajual anjeun geus ngomong ka kuring da anjeun mah sok ngomong kitu. Akhirna Suhaibin dijual 20 dirham atuh nu aiman teh bogaeun duit meuli katuangan bahkan meuli hadiah jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas geus beurang pisan meureun Abu Bakar datang neangan Suhaibin teu kapangi atuh Suhaibin teh da eueuh dijual ku nu aiman. Akhirna Abu Bakar papendak sareng nu aiman naros ka nu aiman. Cek Abu Bakar nu aiman ari Suhaibin ka mana? Dan nu aiman mah jujur terus terang. Abu Bakar ku kuring tadi Suhaibin mah dijual 20 dirham ka jelema anu di pasar. Duitna geus dipake meuli dahar, bahkan dipake meuli hadiah jeung Rasulullah. Kunaon atuh cek Abu Bakar teh kunaon atuh anjeun make segala ngajual Suhaibin? Trek-trek we dicaritakeun ku nu aiman yen tadi teh mah lapar. Secara detail ku nu aiman dijelaskeun ka Abu Bakar. Ngadangu kitu atuh Abu Bakar teh seuri. Terus anjeunna ka pasar nebus deui Suhaibin. Sadugina di Madinah carita nu aiman ngajual Suhaibin didugikeun ka Rasulullah ku Abu Bakar. Rasulullah dugi ka tertawa, dugi ka katingali gigi gerahamna ngadangu carita eta.